Lirahnya tos paranen Mereka mana tuh, Pak? Mangan wae ka dieu. Silaturahmi. Laporkeun ka ieu Pak Prabowo. Iya teh. Mohon. Mungkin Umi aya ketinggalan ku Pak Prabowo. Ayo Mi, semangat Mi. Udah 18. Aduh. 18. Ya harapan si Umi sebagai petani, kumaha ya harga pare sareng beas hayang kumaha hayang naik hayang turun. Hayang turun. Oh, manya petani hayang turun beas. Oh, kan ieu bagi petani meureunnan. Hayang turun. Oh, mohon. Meser mah kieu mah. Heeh, tapi harapan petani mah entong turunnya. Oh, makana Mi petani entok yang diturunkan pare serem be. MS seimbang. Oke, sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Gunung Kosok. Nah, kebetulan hari ini cuaca cerah dan saya lagi lewat ini teh. Di sini ada yang udah panen ya. Tuh di pedesaan Jampang Kulon, alhamdulillah. Dan ini adalah pemukiman warganya. Dan saya barusan melihat ya dari samping jalan. Di sini ada yang udah panen gitu. Alhamdulillah ya, sahabat. Di saat harga beras, harga gabah naik, warga di sini udah pada panen. Dan ini lokasinya di daerah Sukabumi Selatan, Jampang Kulon, di Kecamatan Cimahpar. Dan kita akan melihat warga yang lagi panen, dan kita akan ya bertanya-tanya lah sedikit tentang panen alhamdulillahnya atas panen ya. Tuh warga di sini, kalau yang di atas juga lagi panen ya tuh. Kita akan ngobrol ya sama sianya. Alhamdulillah udah panen. Allahu Akbar. Ira ya panen Ira panen kemari tenah sehat. Abdi ngerengan amangan ieu kepala dia ya ningali anu panen gitu. Tuh di sana juga ya si Umi itu lagi panen. Kita akan sapa juga si Umi ya. Umi, alhamdulillah panen Umi. Alhamdulillah. Aduh. Naon Umi? Kunaon? Ieu nu Umi ya kagungan. Iya di oge nya. Alhamdulillah. Di mana bade ka mana? Abdi di Jampang abdi. Saha? Biasa amangan we abdi mah dia ngalangkung. Dari bade ka Pali ditu ningali Umi di nunjuk panen. Nya mampir ka dieu. Sugane di pasihan ka rumah. Mampir. Umi sabaraha ayeun harga pare Mi? Terang. Oh, kirang terang Mi mah nya. Terang. Oh. Terang itu tara meser. Tara ngical, tara meser. Alhamdulillah atunya makmur. Mohon-mohonnya. Abdi mah meser beas teh Mi. Nah. Mesernya beas. Mohon, aduh, geuningan ayeuna nama awis. Awisnya. Mahal, mohon. Heeh. Aduh, deui Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Itu angkobna. Mohon ya. Jadi dia we meureun ngejemur naon mi teh nya. Eta aya tempat di ditu mah di.
Oh, mohonnya ada di jalannya. Mohon. Di jalan kamarian saya acan dibangun ku si Haji eta. Mohon. Sok aya. Iya Umi ti dia kene ieu Umi. Tuh iya saya itu buatan di harap. Oh, aya kene Mi. Alhamdulillahnya. Aya nanti menuju viral teh Mi harga beas Mi mahal Mi. Mohon. Aduh, nyampe 18.000 sekilo. Heeh. Aduh. Kita di liter teh. Upami di liter. Di kilo duka sabaraha di liter Mami? Mau da umumna geuninganan di kilo. Mohon. Aduh. Iya Mi bade diplakan deui Mi. Bade ayeuna teh nuju salalebar. Oh, mohon. Dimanfaatkeun deui nya, Mi nya. Ayeuna mah kitu cai waktu ieu mah cai solokan teh masih jalan. Oh, masih jalan normal. Amin mah. Aya kene. Nya mudah-mudahan Mi sing mapat Mi laminya. Amin. Mohon, aduh. Mi harap Etang ari tani mah. mohon. Ai kieu mah. Ai usaha mah geuning di etang modalna. Heuh. Ayeuna teh geuning berak sareng obat. Mohon berak Mi sabaraha Mi berak Mi na Mi pupuk Mi harga pupuk. Duka ayeuna mah kamari mah geuningan kenging kitu opat. Opat naon? 400. 400 sak kintal. Kintal. Oh, Ayeuna mah mohon. duka. Mi mahalnya. Mohon. Mahal. Tapi tara di etang. Mohon. Mahal sahabat. Leuheung Mi aya oge ari mahal mah nya. Mohon gitu aya Ya kadang-kadang sok teu aya nya. Heeh, pesereunanya. Mohon. Aya pesereunana. Oh, akbar. Eta ayeuna sada atuh. Naon Mi? Abdi mah amengan we. Kanggo dokumentasi abdi ieu, kanggo laporkeun ka Pak Prabowo. Oh, Mohon. Jadi harapan Mi hang kumaha Mi eta teh berak Mi pupuk teh. duka. Hayang normal. Hayang normal ya meureunnya. Mohon, biasa Mohon. Tah. Hayang normal lah pupuk Mohon, gitunya. Harga pare jeung gabah naon? Beas tong diturunkeun kitu Mi. Aya nu sameser pae nu hewan anu Hari harapan petani mah Mi pasti Mi entong diturunkeun harga pare teh nya. Heeh, tuh. cukup poek deui. Hari harapan anu sok meser mah pasti harus diturunkeun. Tapi kan baru petani ge harus seimbang berenang. Pengeluaran. Kagok saimbang. Kedahna mah saimbang. Oh, kada seimbangnya. Jadi petani teh makmur gitu. Umi kusadi aku tanah ya Mi. Iya, Mohon. anu mah sok milarang we. Oh, aya. Mohon ayeuna mah. Da ka dieu mah teh tiasa lebat motornya. Teu teh asa. Oh, di panghulan nih meureunnya. Mohon dipanggul we. Oh. Seueur ai piwarangeunna mah. Ieu mah kudu dibuat teh. Oh, iya teh nya. Oh, mohon. Aduh, itu daerah Palayangan Mi nya. Sanes yo. Ah, mana tuh? Ieu mah Cikadu. Oh, Cikadu. Kalau yang mah atos sekarang. Mohon, tapi Upami nama lebat jalan. nama Kecamatan Kalibenernya. Mohon. Oh, sahabat jadi warga di sini tuh udah pada panen ya. Dan ini hasilnya dan di sana tuh masih panen ya ibu-ibunya tuh. Umi hatur nuhun uminya. Abi yang kepala di itu Umi sanes. Sanes. Oh, sanes itu namanya. Kan deui. Oh, dikira itu punya Umi bukan ya? Umi mah. Nanti kita ke sana ya. Umi mangga. Hayo nung, gara etakeun gebugan. Kita ke sana, kita akan silaturahmi sama si Umi yang di sana. Aduh, assalamualaikum. Ah, alhamdulillah nuju panen. Saya tuh tong naon gaduhan salah Mi eta Mi. Pare gaduhan salah digebutan gitu. Tidak murah gitu. Oh, alhamdulillah nyatos paranen Mereka ka mana dieu. tuh, Pak? Ah, mangan we ka dieu. Silaturahmi. Laporkeun ka ieu Pak Prabowo. Iya teh. Mohon. Mungkin Umi aya ketinggalan ku Pak Prabowo. Mohon. Tuh, setiap ge nuju tuang ketinggalan ku Prabowo. Nah. Ieu kagungan. Anu Umi. Sanes, Oh, sanes. Waelur. Lah? Batur. Oh, nu batur. Biasa Oh. ngalah salit-alit. Oh, bios lah, ngerti mah. Batur panen orang ngiringan panennya. Aduh. Oh, Pak pisang. Mohon hatur nuhun, mohon. Aduh, alhamdulillah ya kepala dia mah ieu geus pararanen. Ngalah salit-alit dia. Mohon. Biasa Kan gagahnya cuacana ieu kieu aduh. nya hanya tak kira karunya nu moe. Nu moe rap deui itu. Terus deui we nya. Iya. Moe itu bapaknya seberang ke ditu. Bapuk taulah matai. Ari Umi mah kaya tuh Mi. Abi, Mohon. makanya salit ini. Ka itu pun di belah ditu jadi rame ngamet. Emang rame? Nya. Waduh, paneurinya.
di paling oge bulan naon meureun aya teh karek Mungkin we lewat lebaran benernya. Bukan. Ya mudah-mudahan we tuh kalah. Aya namanya harga pare sabaraha? 8. 800. Harga beras 16. 17 antara 16 Di 17 kan? belah seberang kota. Abi mah itu 18. Oh 18. Aduh. 18. Ya harapan Ciumi sebagai petani kumaha ya harga pare sareng beas hayang kumaha hayang naik hayang turun. Atau yang turun. Oh, manya petani hayang turun beas. Yang naik petani. Oh, kan ieu bagi petani meureunnan. Meser mah geuning hayang turun. Oh, mohon ya. Meser mah cerek kieu mah. Heeh, tapi harapan petani mah entong turunnya. Jadi emang seimbang gitu. Pasti petani mah. Gitu. Nah, mudah-mudahan lah secepatnya turun harga pare sareng beas lah. Pamuruluk deui. Ribu hayang meseran beas mahal. Aduh. Harga pupuk ayeuna sabaraha? Yang 400. 500. Oh 500? Ayeuna 400 anu 500 nya. 500 abi mah meser. 500? 500. Aduh, kenapa mau KTP sana teh namanya? Jabak kudu nganggo KTP, deui Oh. pupuh teh nganggo KTP teh pasti handap. Kira ribu we masyarakat rakyat mah Oh, letik mah. makana mi petani entong hayang diturunkeun pare sareng beas. Emang seimbang. Da geuning ai gula mah nu menang eta urang Oh. eta teu. Kumaha? Heuh, eta teu naik. Itu naik, tapi beas mah naiknya. Biasa naik No. nu mah jeung gula. Heeh, kan perubahan El Nino teh ya gitu gagal pan. Mohon. Sakilo kitu gula sakilo beasnya mun ngimah mah. Mohon. Aduh. Gula mah ukur 13. Oh 13. Oh. Jadi teu ngimang. Mohon. Padahal mah harga beas naik, harga gula naik. Kudu naik. Tapi harga pupuk kudu turun. Nya harapan urang mah kitu nya. Keur bae mah dageun ai tanina pakarek menang sakintal dua kintal mah mampu meser terus. Tah gitu. Jadi hang turun teh. Kunaon eta teh? Sawahna teh aya meureun. Kieu sainang ge. Alah deui. Kami hatur nuhun ieu waktos nanya. Nya sami Mungkin ku abdi laporkeun ka Prabowo ieu. Mohon mudah-mudahan ieu masyarakat naon pemerintah nu di luhur lah. Pokoknya turun ai masyarakat mah hayang Oh, mohon pastilah di masyarakat mah. Oh, da geuning ai mah. Hargaan hayang turun, sembako kudu turun deui. Gitu. Mau geuning kacidake-kake. Alah deui dibaca eta mah. Moal beres sampai sebedug. Kalau ada jung, Pak. Hatur nuhun. Jung kalau ada. Mohon aduh. Sanes kirang sono itu waktosna di sambil hujan di siang. Manganya di kantornya sing sarehat sadayana. Oh, titip salam. Punten ya, Pak. Geus sawios abdi nyukeun ya punten deui nya. Jadi curhat tungtung. Ah, curhat. Wios. Curhat. Curhat ka ieu ka Prabowo. Meser beas. Prabowo. Manganya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Nah, jadi gitu ya, sahabat. Harapan para petani yang ada di pedesaan Sunda, khususnya daerah Sukabumi Selatan, Jombang Kulon. Jadi harapannya emang seperti itu. Ketika harga beras, harga gabah naik, alhamdulillah warga di sini udah pada panen. Umi hatur nuhun. Sami. Puntennya diwagal. Sing sehat Umi nanya. Mangga. Tuh. Alhamdulillah ya, sahabat tuh. Ya mungkin vlog ini hanya cukup sekian. Mungkin vlog biasa lah. Itu buatan macam garingnya. Mudah-mudahan para petani di sini pada makmur juga, pada sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.